Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat kopi panas. Siapkeun ci kopina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng sim kuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tea geningannya anu mempesona cenah cek mah eta oge dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu sim kuring si generaskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekartaji bagian ka-60 karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi ya. Oh luar biasanya sabaraha episode majeng ieu ngahibur urang sadayana daya abdi mamulungan bala warginya priyogi kauninga yen abdi ngadongeng mah mulungan tina halaman Facebookna pangalengan paninengan kalayan atas widina Kang Rompis kanggo didongengkeun gitu. Janten upami dina eta halaman Facebook aya uploadanana neme tiasa didongengkeun upami teu aya mah da kumaha. Abdi mah kawitna oge kanggo nganon teh malikeun katineung ka mangsa kabaheuraannya gitu wasilahna didongengkeun ku sim kuring teh kanggo kalangan pribadi itu sakali dihapunten dina alatna atuh da biasa lagi saminggu sakali upload dongeng ieu kedah unggal dinten nya sareng dina sasih mulud ieu sim kuring nyuhunkeun dihapunten wirehna bakal seueur latnya atanapi live-na teu tiasa unggal-ungi kumargi memang rada seueur uleman dina sasih mulud ieu pidoana sing sehat sing lancar nya abdi sanes penceramah aduh ampun mararaksa udah ngadongeng si buntung burunan 5 bulan karek tamatnya marawatenda ya. Kumaha tu salajengna ilalakon Dewi Sekartaji teh ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian namung satacan dilajeng gade ulah hilapnya nu teu acan subscribe-na kana YouTube Dongeng Sunda Mang Ian mangga di-subscribe ulah supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna nu parantos subscribe-na sim kuring haturkeun bunung laksa ketika bingahna tumugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur ka palawargi sadayana nya kanggo ibu-ibuna bapak-bapana pokona makum pasadayananya dulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota wi di pangumbaraan ya sareng ulah hilap di like di komen sareng di share ya oge anu ngaros kahibur ku pedaran dongeng sim kuring hoyong nyawer tiasa kana nomor dana ieu kanggo meser kuota da di sisi leuweung abdi mah nya nangkung raos disambungkeun kana speaker aktif speaker bluetooth ngageleger supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekartaji bagian ka-60 mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun breng Aduh hapunten palawargi sadayana lepatnya sanes 60 tapi 50 salapan anu 60 mah Dewi Sekartaji urang lajengkeun dina lobana riungan anu lalajo aya salah saurangna anu teu woleh nengetan kana ketakna rukanta tayalian eta teh Jatnika anu baheulana satru kabuyutan Ki Wulung Geni guruna Rukanta. Jatnika tangtu apaleun pisan kana jurus katut pangawasa ajian raksaning geni anu dicangking ku Rukanta. Tete lah si Wulung Geni teh aya keneh di kieuna geningan. Aing moal kasamaran tinggal. Geus tangtu eta jalma teh muridna si Wulung Geni. Aing geus bisa ngalelebah
si ulung geni lain ngan saukur miluan kana pasanggiri, tapi miboga maksud anu sejen. Keun, ku aing salawasna bakal dititenan, bisi wae si ulung geni arek nyieun kariwuhan di dayeuh santigi. Kitu gerendengna Jatnika bari ngidikeun karukanta anu keur dirariung ku para baladna. Di pakalangan dua jawara geus adu hareupan nyaeta Enden Lastari ti paguron Kiara Jajar jeung Ki Umbar ti paguron Ranca Badak. Sagara ngahaja lalajona di behareup hayang nyaksian tarungna Enden Lastari. Ari si Jahid ukur diuk ngajejentul teu daekeun ingkah diajakan lalajoge ku sagara jinisna ukur gide. Si Jahid boga angkeuhan lamun Nyimas Talaga bakal datang kadinya nepungan manehna. Basarak sadewa rengse mere papatahna, dua jawara gancang pating rengkenek masang jurusna. Ger anu lalajo teh sarurak deui bari pating gorowok patembalan jeung pada baturna. Dua jawara meh bareng narajang babarengan, dua per pating belesur kawas ngahaja rek silih jajal heula kakuatan musuhna. Di luhur panggung Komala nyidikeun ka Enden Lastari anu keragot tarung di pakalangan. Si Randa sumogol jurus katut pangawasana geus luhur. Muali lagi musuhna kasoran, sok mau bari dihatean ke si Oleng Atut mah, pugu bae beuki mincrak tah, asa kaogo pisannya. Ih, dasar bikang cunihin, geuleuh aing mah. Ceuk Komala. Gitu ari awewe mun geus teresepnya. Halusna we mun teresep ka awewe deui asa. Moal aya halusna da saya eta. Baju halusin. Ceuk Komala ngecewi sorangan. Nyarios ka saha Bibi Mala? Sapertos anu kalintang ijidna ka eta jalmi teh? Pokna Elena Panhotmen tumanya ka Komala. Yeh, anak siluman mah ulah hayang apal. Ieu mah urusan kolot, moal kaotakan deuleun. Walon Komala ngajawabna padu calangap. Ngadang cariosan Komala Dewi Skartaji gumujeng. Naon yang carikeun sia Nyai Ungku? Engke oge lamun anjeun laung jeung si Oleng Atut bakal kapeng peongan badis ucing weur gadung deuleun. Ceuk Komala deui panonna ngadilak ka Dewi Skartaji. Hor, nama mawa kanu tiis. Kos bahasa Kang Imang eta. Hor, nama mawa kanu tiis, bari nage ti iraha aya ucing bekieun gadung, aya bae si Bibi Mala mah. Ke, saha si Oleng Atut teh? Palang siang sakadang cara anu ngencarnya. Saur Dewi Skartaji bari ngagigi kagugu ku cariosan Komala. Komala teu nembalan, jinisna jongjon ngahanca kadaharan teu meuleuh. Komala teu nembalan, jinisna jongjon ngahanca kadaharan teu malire deui ka Dewi Skartaji. Sakumaha omongan Komala, Enden Lastari kacidaran cingeusna teu mere omber ka musuhna pikeun meta. Kangaranan murid kahiji paguron Kiara Jajar geus tangtu ilmu Jatnika teh tamplo kabeh ka Enden Lastari. Teu aneh lamun Ki Umbar teu mampu ngayunan pangabisa Enden Lastari, sok komo di dinya teh aya sagara keur nyaksian Enden Lastari beuki rongkah dina metakeun pangartina. Tenggelan katu tajongan Enden Lastari teu sirikna pluklek ngahanca awak Ki Umbar. Beungeut Ki Umbar geus boborot ku getih, awakna gareuneuk balas dicascer ku Enden Lastari. Lamun teu dipisah ku Raksadewa, nasibna Ki Umbar teuing bakal kumaha. Raden Sulaksana gancang mere iber ka Balarea, lamun anu meunang dina eta tarung teh nyaeta Enden Lastari ti paguron Kiara Jajar. Ger atuh anu lalajo teh sarurak ayeuh-ayeuhan
pating saruit bari kaleprok ngarasa kataji ku pangabisana Enden Lastari. Edan eta bikang tangkang ngamuki itu kawas kasandingan can ge metakeun pangawasana si Umar geus kasuaran manten. Hade pisan eta bikang teh kudu dicirian pikeun taruhan ka hareupna ceuk saurang lalaki bari gogodeg. Bener Kang, eta bikang teh kacidaran cingusna dina matakeun pangartina lamun teu dipisah ku pupu pasanggiri mah cing balik atuh ngomong teh. Oh balela. Bener Kang, eta bikang teh kacidaran cingusna dina matakeun pangartina lamun teu dipisah ku pupu pasanggiri mah si Umar aya bahan perlaya tah. Ceuk baturna mairan caritaan si lalaki. Para murid paguron Kiara Jajar ngarasa bungah ningali Enden Lastari bisa ngelehkeun lawana. Pon kitu di Jatnika ngarasa reueus ningali muridna aya dina kaunggulan. Tepati jauh ti pakalangan aya saurang lalaki keur nyidik-nyidik ka Enden Lastari. Tayalian eta teh Ki Gebog baladna si Rangaspati. Keke, datu salah dodoloan gitu. Eta jurus teh kawas wangunan jurus Jatnika anu baheula kungsi ngelehkeun si Ulung Geni. Lamun teh mah bener eta bikang teh muridna Jatnika, jangrukan tak kudu ati-ati bisi bae marengan adu hareupan jeung jinisna. Aing kudu gancang nepungan jangrukan tah. Kitu ceuk Ki Gebog bari rurusuhan ngejati dinya. Enden Lastari dibarengan ku Nyai Ruyuk gasik nyampeurkeun ka sagara. Hatur nuhun ya Kang, tos masihan semangat ka abdi. Aji. Sunula tuh. Ih mending nyelepos. Hatur nuhun ya Kang, tos masihan semangat ka abdi. Pokna Enden Lastari bari seuri, atra beungutna bareubeuk. Pun Kang mah mung nyakseni wungkul Nyai, katiasa Nyai teh kalintang linuhungna geuningan. Teu sangki pun Kang mah manawi teh teu haranga kitunya. Teu sangki pun Kang mah manawi teh teu haranga kitu Nyai teh. Walon sagara ngabanyolan ka Enden Lastari. Dasar pikas belet, galak sote nuju tarung Kang. Dina kieu mah sakilungguh timpuhna apanan. Bujeng-bujeng sok tunggal teunggel, ningali orai ge abdi mah sok lumpat Kang. Ceuk Enden Lastari bari ngagigik. Teburung sagara ge milu seuri kagugu ku caritaan Enden Lastari. Hapunten ya Kang, abdi teh sanes kirang sono bari teras mulih heula ka pangrereban. Abdi kedah ngariung heula sareng pun guru oge rerencangan anu sanesna. Upami engkang di dieu keneh mah nalika tos reng si abdi bari ngebunjengan di ka dieu. Urang mojok Kang. Ceuk Enden Lastari deui bebeja ka sagara rek balik heula ka pangrereban. Mangga Nyai, insyaallah pun Kang di dieu keneh dugikeun ka pasanggiri lekasan manawi. Walon sagara bari manggut. Omun atuh Kang, antosan bae di dieu nya. Awas upami teu aya ku abdi bakal diciwitan geura. Mangga Kang Kasep dikantun heula nya. Pokna Enden Lastari bari ngiceupan ka sagara. Sagara tibang unggeuh bari nyerengeh seuri. Meh bareng Enden Lastari katut Nyai Ruyuk pating laleos ninggalkeun eta patempatan. Sajeroning leumpang teh Enden Lastari sok ngalieukan ka sagara bangun ka cidanineungna. Ngan teu ku hanteu Enden Lastari malaweung di hareupeunana aya tangkal anu gede. Jedak. Aduh.
Kacaritakeun deui Ki Gebog, inyana keur ngariung jeung Rukanta katut para baladna. Pok bae Ki Gebog nyarita. Rogopeun jang Rukanta, mang tadi nyaksian tarung nabi kang anu ngaranna Lastari. Jang Rukanta tangtu teu apal kumaha mimitina. Ayeuna mang rek ngaguar heula lalakonna ngarasa rareang nyahokeun. Keke, bikang anu cikeneh ring setarung mang. Nah kumaha eta teh lalakonna? Nak mang wano kitu ka jinisna. Temal Rukanta curing hak. Lain mang bau ka jinisna, tapi aya patalina jeung lalakon baheula. Mang teh nyidikeun kana jurus bikang anu ngaranna Lastari. Tetela eta jurus teh bugana Jatnika. Tah, saha ari Jatnika? Sok atuh nyalalawer eta karunya anu ngadongeng kuat monyong-monyong kitu anu nyawer. Nyaan karunyanya mangnya. Aing monyong-monyong dan ngadongeng. Jatnika teh jawara baheula anu miboga ilmu linung. Namang sabihari Jatnika sasata mah satru bubuyutan guru Jang Rukanta nyaeta si Wulung Geni. Nepikeun ka hiji waktu Jatnika jeung si Wulung Geni teh patelak jogol begalan pati. Tah dina eta saah si Wulung Geni kasoran eleh babar teu bisa nguntup kana pangartina Jatnika. Sok sanajan si Wulung Geni geus teu daya, ku Jatnika teu dipateni ukur sukuna bae dipincegeun. Kapan kasaksen ku balarea nepikeun ka kiwari suku katu si Wulung Geni teh tanpa daksa. Kitu tah Jang Rukanta lalakonna teh. Walon Ki Gebog ngaguar deui lalakon si Wulung Geni ka Rukanta. Ngadenge caritaan Ki Gebog, sajongjonan mah Rukanta ukur ngahuleng. Teu boga panyangka lamun guruna si Wulung Geni teh baheulana kungsi ngalaman kasoran, kiwari muridna Jatnika sarua miluan kana pasanggiri, pikeun Rukanta mah beuki nambahan kahariwang. Bisi bae marengan adu hareupan jeung jinisna, inggis dirina teu mampu ngayonanana. Kajeun teuing eleh ku jawara sejen mah pikeun Rukanta moal jadi pikiran, tapi mun seug dirina kasoran ku muridna Jatnika bakal jadi wiwirang anu kacida gedena. Ngan lamun dirina bisa ngelehkeun muridna Jatnika, kawirang guruna sahenteuna bisa kabales. Rukanta ngarahu bangun kacida seunggahna, aya bang baluh anu ngabeung beuratan dirina. Bari dumareuda pok bae Rukanta nyarita. Sakabeh caritaan Mang Gebog karti pisan ku kuring. Ngadenge lalakon Ki Wulung Geni baheula, pikeun kuring salaku muridna matak ngahayab panas. Umpama kuring eleh ku jawara sejen mah moal jadi bang balu geus tangtu kuring tumarima. Lamun hayang meunang kari make jalan sarakal make racun ti Kirangaspati. Tapi mun sekuring eleh ku muridna Jatnika bakal jadi wiwirang anu kacida gedena. Baheula Ki Wulung Geni kungsi kasoran ku Jatnika. Piraku onaman ayeuna muridna teu mingge eleh deui ku muridna Jatnika. Jadi pikeun kuring mah satekah pola rek ngetrukeun sakabeh pangabisa sangkan bisa ngelehkeun muridna Jatnika. Mang Gebog oge kaharti sugan heuh maksud caritaan kuring. Kaharti Jang Rukanta, lamun sakirana teu bisa nguntup mah gunakeun bae tarekah ti Kirangaspati. Sangkan maksud jeung tujuan urang ti kanan. Ieu mah bombolongan ti emang, ngarah teu loba pamikir deui. Walon Ki Gebog ngebrehkeun pamanggihna. Teu bisa mang, kuring rek ngagunakeun tarekah ti Kirangaspati lamun ngalawan jawara sejen anu miboga ilmu linuhung. Tapi lamun kuring ngalawan muridna Jatnika, pacaduan teuing kudu make jalan sarakal. Kuring hayang ijen ngetrukeun sakabeh pangabisa. Baheula Ki Wulung Geni ge geus tangtu ngetrukeun sakabeh pangartina teu make jalan sarakal. Lamun kuring bisa meunang ku jalan sarakal, miboga harti ilmu kuring tai ajena. Sok komo kuring teh tangtungan lalaki apanan,
piraku onaman ngalawan bikang murid Najatnika kudu make racun mah. Kuring sorangan ngarasa era kawas jauh dikabiri taya purianeunana. Kuring boga payakinan isuk jaganing geto murid Najatnika bakal adu hareupan jeung kuring dina pasanggiri. Kitu ceuk Rukanta ngajentrekeun pamadeganana ka Ki Gebog. Anu araya didinya taya nu milu cumarita ukur ngabandungan kanu keur gunem catur. Aya alusna eta pamadegan teh, ijen teh kuweruhna pangarti, pikeun mang mah teu boleh ngarojong ka Jang Rukanta. Lamun teu mah bisa ngelehkeun murid Najatnika, kawirang si ulung geuning saeutikna bisa lipur. Cik, neangan hakanun heula euy ah, piraku ngawangkong teh ukur ngakan angin wungkul ieu teh. Pokna Ki Gebog panuna ngareret heula kanu araya didinya. Mangga Ki, temal baladna meh bareng. Dua urang balad Ki Gebog gancang ini tidinya ngajugjug ka salah sahiji warung. Saterusna mah Ki Gebog katut Rukanta nuluykeun deui wangkonganana. Di pakalangan patandang anu katujuh geus adu hareupan nyaeta Mad Soleh ti paguron Tajur Luhur ngalawan Sumardi ti paguron Kalong Hideung. Basarak sarewa cacap mere papatahna, dua jawara gancang ngawangun curusna sewang-sewangan, gor anu lalajo teh sarurak deui pating gorowok ngajagukeun jawara cekelanana. Mad Soleh miheulaan narajang sukuna ngajelepung rek najong gado musuhna. Sumardi gancang oleh sed kagigir bari leungeunna rikat newak suku Mad Soleh. Kap suku Mad Soleh katewak bari gasik disurungkeun satarikna. Awak Mad Soleh ngapangkieung blog ngagubrag kana lemah tangkanang karak bengkang. Sumardi teu mere omber inyana gancang ngarontok ka Mad Soleh anu keur ngababengkang. Oro kaya Mad Soleh gancang ngakurentelkeun awakna ka palebah Sumardi. Ceduk brug, awak Sumardi ngagubrag katunjel ku awak Mad Soleh. Antuk nama dua jawara teh silih tindihan kawas bolon keur jogol. Anu dipake nanya eta puyuh diadu. Gor atuh anu lalajo teh sarurak deui bari sareuri ager-ageran ningali dua jawara silih tindihan teh. Udang euy, nah geuleuh teh kadon gancet eta teh. Rujit jeung jalu deui mah, ceuk salah saurang anu lalajo ngagorowok. Rek silih tindihan mah ninggon euy, lain di pakalangan. Ceuk anu sejena sarua ngagorowok bari tutunjuk ka pakalangan. Dua jawara gancang harudang deui bari pating rengkenek ngawangun deui jurusna. Di luhur panggung komala keur ngadekul dahar cikeneh dianteran ku pagawe ka gubernuran. Komala daharna tangka ngalimet lantaran dengan sang loba rupana. Keke, ari ieu daging naon nya ungkug? Digegel teh tangka liat geuningan. Ceuk komala bari nembongkeun daging sakeureut ka Dewi Skartaji. Eta mah kerewedan bibi, digegel liat di teureui matak meleg, piceun we bibi bisa jadi matak. Waler Dewi Skartaji masihan wartos ka komala. Kerewedan? Naon kerewedan teh nyai ungkug? Daging munding lain? Ceuk komala deui bari alak ili kana daging kerewedan. Nya daging munding kene ngan anu lihatna eta mah bibi, piceun bae daloba kene daging mah. Waler Dewi Skartaji deui bari nunjuk kana rencangna dina piring. Bae ah, lebar sarua dibeli apanan? Ceuk komala bari ngegelan deui kana daging kerewedanana. Komala tangka adu regeng metot daging kerewedan anu digegel ku huntuna. Awahing kurongkahna tanaga komala, daging kerewedan ngajulapre tarikna keranan. Wus,
daging kerewedan milepas sorana ngadius banget kutarikna. Hiuk jeblak, aduh, daging kerewedan nenggel pisan kana banget Sumardi anu keragot tarung jeung Mad Soleh. Sumardi ngoceak bari nungku beungeutna, awakna ngagubrag kana lemah bari gegerungan nahan ka nyeri. Ari Mad Soleh ukur colohok ngireungeuh musuhna anu teu pupuguh jug ngoceak bari nungkupan beungeutna deui. Mad Soleh teu rumasaeun geus nipankeun pangawasana kapan sidik manehna sorangan keur kadeseh ku Sumardi. Ari Komala anu boga dosana api-api we teu nyaho, inyana ngadekul dahar bari nyokotan deui daging mundingna. Raksadewa gancang nyampeurkeun ka Sumardi anu keur gegerungan bari nungkupan beungeutna. Basa dipariksa ku Raksadewa, beungeut Sumardi ngagaralang geuneuk, irungna baloboran ku getih, biwirna tangka nyunggid. Huntuna aya kana opatna punglak. Raksadewa mere isarah ka Raden Sulaksana lamun Sumardi teu bisa nuluykeun deui tarungna. Raden Sulaksana gancang mere iber ka Balarea lamun Mad Soleh anu meunang dina eta tarung. Ger atuh anu lalajo teh sarurak ayeuh-ayeuhan pating saruit bari kaleprok. Dewek mah asa teu kaharti euy, si Sumardi ujung-ujung ngudupung teu pupugu eta. Nagablek elmuna naon si Mad Soleh teh? Nyaho kieu mah dewek moal ngajagokeun si Sumardi tadi teh. Ceuk salah saurang lalaki bangun hanjelu sabab eleh tarohan. Nyaho teuing Kang, dalah kuring ge baluung keneh ieu teh. Tapi kangaranan ilmu pangaweruh hosok loba pisan banu ahengna. Tah, lamun neungeutan kana kajadian bieu, ceuk sakaul beja eta ilmu teh disebutna ilmu kepret goib. Kapan katingali ku Balarea, si Sumardi jug ngoceak bari nungkupan beungeutna. Tembal baturna mere wewengan ka si lalaki. Bisa jadinya caritaan si lain teh bener, lamun si Mad Soleh ngagem ilmu kepret goib. Isu pageto lamun si Mad Soleh tarung deui, dewek rek bebeakan tumpangan ngajagokeun si Mad Soleh tah. Ceuk si lalaki deui hagetna keranan. Kocapkeun deui sagara, basa mireung Sumardi ngoceak, sagara ngagagak seuri. Sagar apaleun lamun eta jawara teh katimpuk daging kerewedan anu ngajulapre ti palebah panggung. Panenjo sagara kacida awasna bisa ningali jentre kajeun gancangna nanding kilat. Sagara cengka tina diukna, nu maksudna mah rek nepungan sobatna si Jaid nu taya datang kadinya. Sagara leumpang lalaunan lantaran jajalaneun teh pinuh ku jalma. Teu ku hanteu, suku sagara teh nincak samping awewe anu ngagapuy hareupeunana. Puguh bae si awewe teh ngagurubug bari ngoceak, sampingna meh-mehan udar lamun tegasik dirawel ku jinisna. Bangsat, dipodaran sia ku aing. Ceuk eta awewe bari rikat malika sagara. Kak, baju lebah beheung sagara teh ditongtak satarikna ku eta awewe bari jeung dijungjungkeun. Tapi najan geus adu regeng ngabijilkeun sakabeh tanagana, awak sagara teh teu oget-oget kawas nancep dina lemah. Sagara ukur hargeueun asa reuwas kareureuhnakeun. Karembung anu nutupan beungeut si awewe nyengled kabetot ku jinisna, breh pameun teu anu geulis teh nampeu hareupeun sagara. Ari eta awewe tayalian lintang ti Senopati Renata, panglima perang kerajaan Lokatmala. Pamiarsa sadayana, waktosna geningan parantos tenyekapan deuinya. Aduh, beuki ramenya ieu kisah Dewi Sekar Taji unik. Sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun, bobot sapanon carang sapakan, cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di haneulem sieum paranti, nyokot tinggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.